صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Di samping kudu pas naon nu dibutuhkeun ku urang hiji penta ka pangeran, menta naon hatal milah cek Kangjeng Nabi, penta ka aing sehingga maneh teu boga uyah penta ka aing. Aju ke datangna ku mamanya uyah sosorodotan. Moal engke melalui tama urusan aing cek Allah. Maneh menta urusan akhirat, menta urusan dunia, urusan inu mendahareun pake danan gitu ngaranna imah kendaraan kai hatal milah sehingga uyah menta kain ngan datang nak lain berarti orang menta uyah nu datang sorot buah datang teu uyah teh waduh beres pun dihandap pun di luhur blek katimpa uyah paeh sia kajen ngomong kitu kene urang minta duit ka Gusti Allah jang kebutuhan urang moal datang duit nah atuh datang duit teh mah nyegik teh ngaranna ngabedul teh mah budak moal ke aya hamba-hamba Allah lamun urang di lembur mah nu sugih nu boga ke ku Allah ditoel dot berangkat maneh ka ditu bere cak Allah teu kudu bahasa kos kitu nyana loyog sorangan ih jaheuh ye aing butuh 500.000 ja aya ti anu cukup ya 500.000 iyalah kakawasan Allah mun urang dileuweung eueuh ieu zaman nu sama eueuh engke aya binata jin dirupakeun manusia mawa ka urang atawa hewan loba jasa hewan nu istiqomah ora emang maokeun roti kitu keneh monyet kitu keneh naon dan lain sebagainya maha kawasa Allah ai endek dibere mah ku Allah babari bae tinggal mentana doang make syarat tadarru'u wa khufiyah hiji DP ka Gusti Allah ngarasa lemah jeung ngarasa hina kahinaan urang dina ngusulkeun kabutuh ka Gusti Allah teh coba dinolkeun seakan-akan eueuh kamulyaan eueuh kahebatan di diri urang mun dibanding-bandingkeun diri urang jeung tai kotok ge masih mulyaan tai kotok Gusti tai kotok mah bisa dijual pakai surubuk mun cara dijual teh mah dibikeun ka batur tai kebot tai kotok aya mangpaatna abdi mah nanaonan Gusti tapi Gusti abdi teh boga kabutuh hiji eta nomor kadua na praktekeun coba hupyah teh ieu lalaunan bae mun urang ngadoa sorangan mah teu kudu make suara-suara hate bae ka Gusti Allah jang soranganeun mah kos kitu hupyah duaan yai geus maklum mah pamentana akur geus teu kudu gandeng-gandeng sapuluhan yai akur pamentana mah geus tinggal ngaminan baja eta nu dibacana geus teu kudu gandeng-gandeng kecuali teu nyaho jamaah naon nu dibacana karak baca penta ka Allah tadarru'u wa khufyah teu kudu make suara-suara adab-adabanana nomor kahiji urang boga wudu nomor kadua urang teh okos salat tahiyat nu bagus macara Kangjeng Nabi Adam okos tahiyat awal cuman ulah didiukan jadi sebu kaluhur ieu tah naon kadampal mun teu bisa sila ileungeunna kaluhur langitkeun ka ditu set lamun urang keur boga kabutuh mah ieu ulah dirapetkeun leungeunna tapi dicarangkeun saeutik ulah carang teuing kieu teuing ulah capek ongkoh sedeng ka ieu boga kabutuh teh ge kaluhur langit ka ditu urangna ngaharep ka Baitullah yeuna kaluhurkeun boga wudu waktuna poe Jumat nu mustajabud da'wat atawa mameh maghrib atawa antara khutbah atawa tengah peuting waktu sahur karek penta ngadoa marane kabeh ka Gusti Allah cuman syaratna kudu DP ngarasa lemah ngarasa handap ngarasa hina diri urang nu endek menta mah memang kudu kitu ka Gusti Allah
lamun urang geus ngarasa remah Gusti abdi teh dadamelan Gusti tapi loba kabutuh Gusti abdi teh urusan pamajikan teh jeung urusan anak nyangakeun sadaya-daya ka Gusti ude pamuntayangan iwarti ka Gusti Allah abdi ge loba anu ngajak maka Gunung Kawi teh ka Gunung Cermai dan lain sebagainya tapi abdi manukos kitu mah teu hayang abdi mayang ka Gusti bae nyangakeun sadaya-daya mangga kabutuh abdi bade diusulkeun ka Gusti taberru hate teh jeung lalaunan suarana di jero hate bae geus nangkege ku Gusti Allah mun ngawarung-warungna dibere laku lamun tani-tanina dibere bagus tumantak aya aneh batur mah tani teh itu kuberit ieu mah teu ngadoa ka Allah nyahoeun ka kabutuhanana tuh dibere beda warung rentul tapi kok ieu mah bisa laku lantaran ngadoa ka Gusti Allah boga kabutuh jang kepentingan urusanana menuju Gusti Allah laku bisnis gitu keneh urang mah lantaran takabur hasil bisnis boga duit ya 20 juta seserian can dibalanjakeun leungit geus leungit lain ka Allah sial goblok saha meureun nu nyokot duit 20 juta beak teh tadi di mana anapeun motor mah aya motor deui sarua ye eta teh wabur duit dibawa motor bae eta kos kitu geus masyaallah geus urang mah ngadoa teh hiji kudu ngalawudu heula dua kudu boga adab tilu kudu menghadap ka kiblat opat kudu pohara jasa urang mah ngerahkeunana tadarruj jeung hupiana ari para nabi para aulia Allah mah geus teu kudu dibejaan nu mantaknya diangkat jadi wali geus bisa tadarruj jeung hupiah ieu mah jang urang usahakeun ku ari urang nurutan para wali-wali Allah mantak wali Allah mah tilok daek ngadoa isin cek nyana ngadoa jandek naon ngadoa atuh ja Allah ge geus apaleun memeh kaula didamel ge ku Gusti Allah geus apaleun moal ngadoa bertentangan jeung nu di surat Baqarah cek surat Baqarah ud'uni astajib lakum panitah mentek di dieu ge aya bahasane amr ud'u fil amr al amru idza utliqa yan sariful lil wujub ila madalla dalil berarti di dieu teh beureunan ngadoa teh wajib disyaratkan maka tadarru wa khufiyah tapi kapan ngadoa mah wajib dibahas panjang minimal sunnah lamun teu kasuk wajib sunnah mah aya sebab aya perintah kan disesuaikeun jeung pamenta urang nu mantak diteruikeun ku Gusti Allah innahu la yuhibbul mu'tadin wallahu alam bimaradisanya na Gusti Allah teh henteu mikademen mikaresep ka jelema anu ngadoana ngaleuleui liwati batas dina ngadoana bitasaduki loba omong tanpa hadir hate ngadoa ngajek-jerek bae beuh pajar pendek koreng panjang tapi hate hadir hate moal dipake karesep ku Allah jadi di dieu bahasana bahasa la yuhibbu aya mahabbah bagian mahabbah ka Gusti Allah ieu urusanana jeung ganjaran jeung siksa ketika Allah resepeun diganjar doa Allah resepeun dibere diganjar ketika Allah teresepeun disiksa ngadoa ongko disiksa ongko jadi mangala ieu sing ade mantap Allah tersepen kanu ngaliwat lates kumaha hiji loba teuing ngadoana nu teu butuh ge dibaca bae ku nyana bari teu hadir hate Allah tersepen nomor kadua panjang ya nomor kadua tarik teuing sorana panjang jeung gandeng kecuali lobaan pugungan sorangan pugungan 10-an pugungan 20-an woi ngadoana amprekan suara ka mana mendi Allah tersebut anak tersebut tadi pakai karesep ku Gusti Allah berarti lain diganjar disiksa nomor kahiji nomor kadua innahu la yuhibbul mu'tadin Gusti Allah teh teresepen deui ka jelema anu ngadoana leuwih teuing teu diukur ku dirina menta bae ka Gusti Allah maha kawasa jeung maha sagala-gala Gusti Allah tapi ukur pamentana aya jelema tukang jengkol mah ulah hayang kapal udara pugunya dagang jengkol lagi mending muntreukan mah pugungan boronjongan doang
haju manehanana deui ieu naon kalangan ngitung nage eta hitungan anak itu kan tukang jengkol hiji mah hiji dua mah tilu opat mah lo sambilanna las 2 las 3 las 4 las 20 heuy 17 jeung 18 ka mana ulah loba ngomong dagang jengkol ieu kan make siasat kos ieu teu kieu mah teu sugih cek nya teh tah eta hiji mah hiji dua mah bisanina teh keur nu pertama mah tuh nya baru batunya nanti lu jangan segitu ya hitung di imah beli 180 20 aduh mantap korupsi mah boro-boro pamarentah tukang jengkol ge amisen korupsi mah ya Allah ya Rabbi tukang kenteng ge sarua bae hiji mah hiji dua mah las meuli urang 1000 ngan aya 900 bebeja orang weh ieu kurang kurang 100 poho teu kapuateun ampura bae nya aduh sia mah geus lah sakian jauh pan ka Jatiwangi ceknya dikorupsi 100 geus tukang jengkol korupsi ngaleteran beas ini pertama mapan make adat teh make naon kana kitu teh kayu teh set lalaunan rata kan hiji dua yang geus kitu ieu nu jelema malaung panuleuna set ieu namanya cingin set celong saya tik sial teh tukang beas bisa teh tukang beas masyaallah tek dihampura kitu teh tukang beas bisa ya Allah ya Rabb bisa ieu main ieu main Gusti Allah nah sing ade dagang jengkol mah sapira jengkol sabara duit teh jengkol teh eta modal jeung kauntunganana paling ge meureun 10 20 100 ribu lah gede-gedekeun 500 ribu ngadoanya na ka Allah ya Rabbi Gusti abdi teh butuh kendaraan Gusti mah maha kawasa penta abdi ka Gusti abdi mah hayang boga Garuda Airways cak Gusti teu kira-kira teh budak menta bae tuh lah yang Garuda paling dibere geura kapal gagarudaan sia ku aing ya bener nu dagang nah kapal kakapalan kade Garuda nah ngadoa ya iya ditiup ieu mah sing ade ulah kenceng teuing betus kakapalan palingnya tuh kudu disesuaikeun orang-orang lembur kasep teh sabaraha sugih kitu keneh ngadoa ya Allah ya Rabbi abdi mah yang boga pemajikan teh ongkos olah ramlan Gusti ya Allah atuh bener geus ya hayang atuh ulah kadu kos kitu geus ukuran tataga sia bae sih anu bareng kajawan kihna jeung sia keur leutik teh urang teh jadek cek kolot teh digawinkeun jeung sia eta di embung emang kunaon kula nyaho ka bawarang negeri emang atuh kina ge bareng pan jeung kula nya leutik kula leutik atuh lain deui ku ari mah babulu tangga doa teh kudu diakurkeun disesuaikeun jeung diri atuh tukang jengkol ulah hayang kapal udara urang lembur kasep henteu sugih henteu pangalaman sakira sakola gengan SD ka SMPG ajur nyana betaheun di kelas 1 teu kaluar kadua kana kedua kelas 2 kelas 3 henteu guruna hokeun kelas 1 bae nyana mah bayaran mah terus aing ngadoa ya Allah ya Rabbi abdi mah hayang boga pemajikan teh ongkos si Broxil bintang film Amerika nu pernah dibeli ku Adnan Kasogi bau budak tamam lain lalagaan tamang ngadoa atuh bener ge aing kawasa atuh sia teu kira-kira ditakol sia ku aing cek Allah sesuaikeun atuh lamun hayang kendaraan kan tukang jengkol mah deres bae mun kieu ya Allah ya Rabbi abdi butuh kendaraan ieu sapeda nu ieu reman Gusti kudu make sendal jepit bae iya eta ge lamun aya sepakboran mah teu bisa nu mentak sepakbor hareupna diocotan ge jang ngarem ya abdi hayang boga sepeda nu normal we Gusti tadananku hammer mah hammer atau rally nu aya trik katu mah aya reman Gusti tah deres bae cakal guys tungguan sakedeung deui deres sama kos kitu mah sepeda ka sepeda deres
geus boga sepeda rada bagus aju dagangna maju ya Allah ya Rabbi jabatur ge barokah motor ngan abdi embung ridit Gusti hayang meuli langsung bae kadanan kumio sekupi mah atuh abdi mah ieu bae naon ngaranna nah motor-motor lah asal aya leumpang bae Gusti teh mah dek prima tah dek ieu teh naon ngaranna meubel teh tah kos kitu bila perlulah motor eta bae tah abdi mah RX nu baheula hayang gede-gede Gusti abdi mah nu baheula bae panjang tah eta nono karajokna bisa pake muatan boronjong berarti kan bebeneran tah menta kan ya sakaloha geus baik diberes ya moal kebal diberes sesuaikeun nyamal lain ya Allah ya Rabbi kadanan ku kapal udara atuh kijang-kijang Innova Gusti pugu imah ge doyong tadakur takos gitu tah ya Allah tersepen tangan doamu gede-gede innahu la yuhibbul mu'tadin leuwih tah budak ngadoa ye ya Allah ya Rabbi abdi mah minta batur hirup nu sesuai jeung abdi bae Gusti ja abdi na teu kasep geus atuh pamajikan lamun teu geulis atuh korban anak Gusti abdi teu kasep atuh pamajikan teu geulis nasib anak kumaha meureun aduh ieu mah bebeja bae ka Gusti hayang nama orang Jakarta Gusti orang Bandung artis teh tapi kan teu sesuai abdi hideung hayang kanu putih meureun cek Gusti teu sesuai hideung deui oh masalah abdi anu hideung ge lah pokona ngan anak kos areng pasti tah urang lamun pun teu pentas sesuaikeun ya Allah ya Rabbi lah abdi mah urang kampung disesuaikan nu bisa diajak ke rumah tangga jeung abdi di kampung deui be abdi mah maksudna ge hayang ibadah ka Gusti teu luhur-luhur abdi mah eta mah ngaranna sesuai tapi lamun urang tukang jengkol hayang bapak urang tukang jengkol urangna sakola SMP ge teu tamat hayang kawin ka anak bupati atuh bisa mah bisa bae Gusti Allah nah atuh sia teh kira-kira bisa henteu sia tanda tangan Ugusnya nyupiran gitu bisa mun kejadian aing misalnya ya cek Gusti Allah mere anak bupati daekeun ka sia lalaki anak bupati awewe we ayo bogo mah panti aing dibogokeun aju cak bupati teh tah bawa mobil sia bisa henteu didorong ku abdi pan jore minantu bupati ngadorong mobil sesuaikeun ieu segala rupa kudu disesuaikeun menta ka Gusti Allah urang jelema anu teu masantren kemudian bodoh haju urang teh hayang ngudag ibadah cara wali Allah pa bisa kajen kumaha ge sebab diciptakeun ku Gusti Allah pi rasulun rasul pi nabieun nabi pi walieun wali moal aya hiji wali anu bodoh masa wali Allah bodoh ke batur nanya anakanya ongkoh wali ongkoh bodoh moal aya geus diciptakeun cara logam-logamna beda cara batu mah batu beda lain deui ieu mah batu teh sapir ieu mah batu teh kitu mutiara ieu mah batu teh kitu merah delima batu teh mah lain 1 miliar 2 miliar diciptakeun ku Gusti Allah seperti eta lah sagede pentol korek api waduh merah delima hargana 50 miliar 100 miliar bandingkan jeung nu di mingguan sok gua dek ieu 2000 hutang. Nah, ieu batu itu batu beda kadar atuh kajen kumaha ge teu bisa dipaksakeun. Ditu, ieu mah batu rubi. Begitu dideuleuh ku urang bener aya seteran mahal hargana. Mungkin bae 100 miliar, mungkin 100 juta rubina dah. Lah parah, meuli urang di dieu beureum akur beureumna kos kitu. Barade teh mang, eta bogana sabaraha? Bogana mah 10.000. Aya ongkos 5.000 jadi. Ya geus 5.000 tah. Pu gede, merahna akur merah delima. Beureumna mah akur gede 5.000. Weh, pohara jasa dikieu-kieu. Akurkeun jeung merah delima. Akur beureumna tapi dijualna beda. Guys, usia mulai dijualnya. Kunaon pake bae teh mah lain jualeun. Emang atuh teh jangan ngatak bisa. Oh, kadarna beda Allah nyiptakeun batu beda
nyitakeun logam ieu mah emas kadarna 24 karat ieu mah kadarna 22 karat ieu mah 18 karat ieu mah sakarat beda-beda. Ieu perak dan lain sebagainya geus urang nyadar diri aing di mana posisi aing ye ibadah mah biasa ibadah ngan tahu diri posisi aing di mana sebab naon ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadi sabada Allah ngajelaskeun tentang asal usulna kejadian seluruh alam langit ketut esina yakni para malaikat-malaikat bumi ketut esina yakni jin jeung manusia seluruhna menang ngadamel Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ardi sittati ayyam. Lamun langit jeung bumi berikut esina nu ngadamelna Gusti Allah maha kawasa Allah. Maha sempurna kekawasaan Allah. Lantaran kabeh menangin Allah termasuk urang di jerona letik atuh urang mah menangin Allah subhanahu wa ta'ala. Maha kawasa Allah, maha dedeh Allah, maha sempurna Allah. Aku ku urang kakawasaan Allah, kadedeh Allah, kasampurnaan Allah. Ja urang gulak-gilek ge ieu tenang Allah. Napas kaluhur kahandap genang Allah. Aya anu keur cicing langsung ku Allah dicabut nyawa. Aya anu ngagoler di rumah sakit paeh geus patsi jasa tamo pararaehna. Aya anu angel ka paeh. Aya anu henteu muriang deui naek kapal. Aju kena angin dus. Warican keparanggih deui anu ku tsunami macem-macem nang Allah kabeh geus dipersiapkeun. Maha kawasa Allah jelema dileg-leg orai, jelema dileg-leg buaya, jelema dileg-leg maung, jelema kutulale gajah. Maha kawasa Allah nang Allah. Aya nu teu didahar ku orai ngan saukur diburak dong pot. Aya anu ngan saukur dicium ku orai taneuh doang. Ai. Iya tuh maha kawasa Allah. Eta mah geledeh. Eta mah geledeh eta mah sebabna nu ku orai taneuh, orai belang, orai anu kitu teh naon ngaranna? Tuh nyawan jasa pan sia mah. Asok nonton film India masalah. Kabeh geledeh tama sabab paehna. Geus puguh luku gajah mah, geus puguh ku tu maung, geus puguh ku buaya, jelas tama. Ieu mah raja nambut nu sakitu buagahna, ngaku pangeran. Lawan ge teu kira-kira Kangjeng Nabi Ibrahim. Paehna kapannya nama ku rambetuk nu leutik. Coba eta. Cek sakaol mah lain ku rambetuk anu asa kurang nees ngaganggu teh nyeng naon ngaranna teh? Reungit. Coba eta. Pangeran paeh ku reungit. Teu kira-kira padurana teh senep gadengen age. Pangeran paeh ku reungit tuh. Sak Allah sia ngaku pangeran. Ayo, ulah jeung aing jak Allah sia ngaku pangeran mah. Geus puguh sia ngalawan Nabi aing teu mampu. Ya urusan paeh mah urusan aing tah mah. Ibrahim ku sia deuk dipaehan cak aing hirup bae. Nyaho aing anu mah anu ngahirupan paehan ku sia cak aing hirup.
ka urang sing hade Allah geus mere contoh kurang kumaha dulur-dulur Kangjeng Nabi Yusuf alaihi salam mawa Kangjeng Nabi Yusuf lantaran hasud deul ibu dak dipake ka deureuh ku bapak musawawah nyana paehan maksudna dipaehan kasumurkeun geus kurang kumaha coba ayo dia mah bakal payah tutupan luhurna ku batu asupkeun ka sumur tutupan ku batu nyanana surak paeh kajen ku kumage cak Allah hirup mal paeh kajen ku kumage sebab can anggeus urusanana ku hideuk dijadikeun raja di Mesir cak Allah tulisanana ge di Lauhil Mahfuz tuh dalam kolam aing neretet bae can anggeus urusanana nyara bakal jadi raja di negeri Mesir paehan ku sia mal bisa bener baik cul sekian tahun kemudian kadengekeun Raja Mesir Yusuf lain Yusuf nu dibojong paeh tah mah Yusuf dulur napan kaget Yusuf mana sedangkan keur paila kapan ieu Yusuf mana nu jadi Mesir nu jadi raja di Mesir ke cek Bunyamin dulurna lain Bunyamin es coba cek Yusuf mana ini aja ngababagi beah segala ngaranna ge raja pan ngan nya nama ikhlas ngababagina lain cara si eta ikhlas dan nama kayak Yusuf mana coba periksa kali itu periksa ku salah seorang kali itu wih Yusuf dulur urang ya pan digeragakeun ka sumur kurang paeh nya nama Yusuf eta ayo geura urang pariksa ku kabehan jaheunya ieu mah Yusuf adi urang nyana kararieu bae ilok ieu asli cek make ilok asli eta bingung da urang ke Jakarta ilok apa itu ilok nah aing mah betak-betak maka bahasa Melayu eueuh ilok sudah lah ya ilok segala apa ilok kan bener gitu tah nah iya mah cerita ke papanjang nama ke dongeng di surat Yusuf bakal rame jasa nu kolot mah wallahu a'lam nasa nunggu Swiss lain di luhur doang sama wallahu a'lam tapi kan iya dek di paehan diaragakeun ka sumur cak Allah moal paeh urusan aing teu paeh baheula balik di Mekah kapan baheula tahun sabaraha tahun 72 kapal di Abu Dhabi ragag warae kabeh kapan balik di Mekah orok hirup teu kumaha deui nu kamari tsunami di Aceh aya jelema sok maca Quran bae kapan ustad dor tina Aceh kunaon nya nama di jero cai bisa neuleuh lauk ceknya na lauk loba amat ieu nya teu inget babanya na keur kena tsunami ngan nya mah neuleuh ongkos di akuarium meureun kitu tah lauk gede amat ceknya ngan aya orai segala rupa ngan bangke-bangke kadeuleuh pan bangke jelema sagala tengah nya nama dibere ku Allah tengah bahwanya na teh keur di jero lauk keur di jero cai ngan barang surut kabeh jadi mah orang tsunami ceknya coba eta nang saha balik di Ciamis mobil bus aya santri teu boga duitnya nama numpang di tukang naik mobil lagi kieu bae di tukang aing mayar tan teu ye dek naon nu pake mayar cek hendak ku aing balik mondok di tukang di bus lagi nyalimpet bae kieu nya na ieu dah maca tabarok bae bismillahirrahmanirrahim tabarok keun maksudna mah maca tabarok ya wah yang ulah mayar kurang di limbangan nu pas jalan nu kitu-kitu teh eta kenceng teuing teu karem blong remna bus ka handap 11 meter ka handap arae kabeh nyana rarasaan nyana aya nu ngangkat jalan jandela set diuk bae nyana mah di sawah atuh terus bae maca tabarok tabarakalladzi bi yadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir sabaraha 10 balik meureun teh mah jembung mayar teh bener teu mayar Lazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala barang rame non
Ragag Masya Allah jauh mindahkan tibes kasawat ayo coba bingung langsung sujudnya didinya sujud syukur doa ke Allah waktu jelema salah sahiji penumpang saha anu ngaluarkeun anak coba mantep teh kudu sieun-sieun wae perang bae paeh aja nu masalah ya wae hirup bae di eta di bus kalayang nya nama dibawa kan eta po kapal di Jeddah di Abu Dhabi suruh paraeh kabeh orok mah nu lahir di Mekah berarti kakarek sabaraha hirup cah nu mawa coba eta ayo ya Allah ya Rabbi Kangjeng Nabi Yusuf diasupkeun ka sumur baus cak doror paeh sia kajen kumaha ge emang maksudna dibunuh jadi raja mantap kurang lamun anu ngasupkeun ka sumur boadek dijadikeun raja meureun atau paeh di jero sumur Raja Namrud sopan ngaku pangeran teu kira-kira asup ka hirung asup ka hirung asup mereka saya ka jero bebejanya ye pangnyokelkeun tah sakena naon ieu tah reungit tah cokel hese ka jero dokter biasa ngomong kan ternyata reungit ka kawasan Allah nu kudu nama pae naik ka otak terus di otak wah cak reungit makanan banyak amat ini cak reungit nggak usah susah cari ke kerbau ini banyak uang atuh otak di daharan ku reungitnya wah nyeri langsung yang banting-bantingkeun wuluna ku Raja Namrud kau tihang ka tembok segala rupa waktu kabeh nonton wih pangeran ulah kitu caciana masa pangeran bubuludugan gitu orang gini ekseri dug-dugan aduh pangeran gering coba eta urang layat tertepis masa pangeran gering sakumaha pangeran iya Isa dinobatkeun jadi pangeran eta teh pantatarina mah atuh mupakat bahwa Kangjeng Nabi Isa adalah rasul kabelah dina musyawarah model kitu MPR konsili ngaranna eta teh urang nobatkeun bahwa Isa adalah Tuhan jadi pengangkatan Tuhan teh ti manusia manya kos kitu atuh teh mangke bisa di exit deui bukan Tuhan sakurang teh hantu kana bisa kos kitu ieu Raja Namrud paeh kureungit Maha kawasa ini mencerita maha kawasa Allah jak kabeh ge langit bumi meunang ngadamel Gusti Allah subhanahu wa ta'ala sadarkeun diri urang bahwa urang teh nanyin Allah di tengah-tengah kesadaran urang teh loba kabutuh Gusti sadar abdi teh manusia menang adamal Gusti ngan abdi loba kabutuh Gusti penta tuh kai naon butuh sia ieu ari mata nu luhur peureum keneh nu hudang nu handap geusudang sok miheulaan Gusti teh ai subuh aya mata mah peureum keneh tapi ieu nu handap geusudang abdi butuh naon supaya nu ngome gitu tah siapa asal jore tak kebutuh kos gitu ya Gusti atuh kos gitu bae bebeja ipan Gusti pangeran tuh gitu kan kayak yang dikiriman asal jangan ngadoa ka aing tuh kan ngadoa surang keur kieu we butuh Gusti kunaon aya aing nu endeuh di hareupan mah awewena jang ome ka abdi ngan ieu modal abdi sadar abdi ge ngadamel Gusti ieu ngan abdi teu boga jang mas kawina bejana nyana hayangna 50 gram eta abdi malah sugan aya nu sugih paeh aju hartana dikaabdikeun jakeuna teh sing ngadoa bae tu ka aing Allah pan aing pangeran geus urang geus kawin Gusti hayang boboncengan abdi jeung pamajikan abdi
ente kudu nu bagus-bagus pangmelikeun mobil Fortuner gede jasa kahayang tak budak atur mah sapeda ke gedenya na Fortuner budak tadi yang mas kawin gese wah yang Fortuner blon sama budak tapi pan pangeran Gusti mah atuh pas kitu nah kabelah dia Gusti abdi teh hayang tuba nina lah abdi mah hayang jualan teu kudu hese-hese boga supermarket teh Gusti 5 bayar eta ka aing cak Allah aing pangeran sia tuh kan di tengah kesadaran bahwa urang teh makhluk Allah anu lemah Allah maha kawasa lantaran kakawasaanna kurang geus katingali jeung karasa langit bumi sadayana kenging ngadamel Gusti maha kawasa Allah maha sempurna Allah maha deudeuh jeung nyaha Allah turunkeun ka deudeuh jeung ka nyaha Gusti di jero kakawasaan jeung kamaha sempurnaan Gusti abdi teh loba kabotu ngadoa ka Gusti dibere carana ku Allah ieu tah ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyah ud'u ngadarwa marane kabeh marentah marane kabeh ka pangeran maneh lantaran pangeran mah maha kawasa pangeran mah maha sempurna pangeran mah maha deudeuh jeung maha nyaah jaka bege kapan menang nyeun Gusti Allah sok pentah pangeran maneh cuman make syarat mentana 2 syaratna tadarruan wa khufiyah mentana ka Gusti Allah teh penuh dengan DP dan penuh dengan tadallul ngarasa rendah diri Gusti abdi nu mantak menta teh abdi teh butuh nu mantak menta ka Gusti teh japan nu Gusti sadaya-daya abdi teh moal menta ka makhluk da makhluk mah rusak da makhluk mah riweuh moal menta ka jin ka setan ya setan mah nu dibenduan ku Gusti moal menta ka hewan-hewan ya hewan ge sarua bae dadamelan Gusti mending ka Gusti penuh keyakinan bahwa Gusti sadaya-daya anu ngadamel nu masihan nu nyabut lamu tia 5 autait lamu tia 5 mana tawala man ya 5 naon eta kalinya tuh kan laman ya 5 autait wala mutia 5 manata moal aya anu bisa nahan ketika Allah mere moal bisa mere ketika ku Allah ditahan wah be sa Indonesia dek mere ka urang Allah nahan moal bisa geus disiapkeun jang urang ku presiden Allah ngaulah teu bisa eueuh persiapan di sasage tapi Allah dek mere moal aya anu bisa ngahalangan lamu tia 5 manata wala man ya 5 ataita penuh keyakinan Gusti abdi teh loba kabutuh abdi teh ieu teh kitu manusia hamba Gusti nu hina Gusti maha uninga kana kelemahan abdi kahinaan abdi tadarru urang di hareupan Allah ulah menta ku takabur lamun menta ku takabur cek Allah teh menta ka aing takabur okos eta jelema menta ka urang tapi tulak cangkeng leutik mentana mah teu hayang aing pokos urang liwat aya preman leutik mentana mah ngan saukur rokok teu hayang aing di premanan ku sia ajeun gelut aing kunaon eta tulak cangkeng mentana teu nyawa aing jagoan menta aing kapanggih jeung jagoan deui ngadu sia jeung aing goblok meureunana boga sabaraha sia penca jeung aing dan beres ya padahal mah mentana ngan rokok doang kulantaran di premanan takabur teu hayang tapi aya jelema Pak Haji mah kasep bah aing kasep heueuh pada jore lain aing mah kasep meh lahir geus kasep aing mah waduh di samping kasep Pak Haji mah kadeleuna baraha sok ana naon bae sia mah asana jan manggih we kos Pak Haji mah model kos kitu geus we gitu urang dek kadinya nyanan dek kahandap kek ku abdi bang nyanakeun sendana teu kudu
Ke mana Pak Haji? Aya ngilu. Dipangnyodokon bae pangnyodokon panjada ke tawadu ngaran. Pak Haji, ieu motor saya, motor Pak Haji. Yang kula banyak. Lah tuh ulah teh mah joreke bae dipangmelikeun mantap. Eta ku ngadengena ge geus ser angin segar datang. Padahal mah bener jangan teu mangmelikeun. Geus seger. Geus seger kudu eta tawadu. Ulah teh mah motor prima lama engke ku yang saya dibelikan Mio bukan Masya Allah beneran Pak Haji aing mah jatilok ngabong sakali aing mah aku tahu tapi preman mah orang liwat disetau ku preman rokok batur sieun kasih aing satungtung nyawa aing aya di awak aing nempel kenek heula aing kudu premanan kasia kusia kunaon eta leutik sekedar rokok cuman mentana bari tulang cangkeng preman ieu lamun sopan mah Haji suka teh saha serinya ieu lah kula waktu kieu bae sia keron di dieu lah tuh kula masa kiayana bae Pak Haji eta naon eta rokok ji bola oge sih emang saya ngarokok tah sopan masalah sopan tah anak buah itu seberapa anak buah malah tuh loba di tukangan kula aya meureun 20 mah tah duitna tah ngeunaheun eta ngeunaheun sanajan di premanan tapi nyara sopan kan ngeunaheun eta ngaranna preman boga etika aku mah gitu tapi lamun langsung rokok atuh heulanan kudu mere rokok kasih lain teu boga jeung lain teu barahat cara tuh eta keur cara ka manusia mata ka Allah ge Gusti bere atuh abdi pan Gusti mau sogi ya sia meta kos kitu apa cak Allah teh bali bere ku aya gitu ku ge jak ka manusia bae di peremanan teh urang meremanan ka Allah Gusti pan abdi mah ieu jagoan masa teu dibere ku Gusti tolol meureun cak pangeran meremanan aing sia disiksa sia ku aing jadi kudu tadarruan kudu DP orang kagusah ditambah wa khufiyatan ulah panjang-panjang jeung ulah gandeng-gandeng minta ka Gusti Allah mah ulah gandeng-gandeng Allahumma ya Allah sorangan maksudna di masjid ya Allah ya Allah ya Allah urzuqni ya Allah zaujatan jamilah ya Allah teh kudu gandeng-gandeng Allah aduh sama minta pemajikan lu gandeng amat sih teh kudu ya Allah urzuqni zaujatan jamilah wa kabiratal farji ya Allah tah eta teh ulah kos kitu barang dibere mah ku Allah deui gede bobogaanan jangan doapan bener teh wah yang gede barang dibukakan bu beak tamual sih emang na apem siapa macam-macam baik tah dibere orang konsep ku Gusti Allah entah aku mana rabbakum pangeran mana aing ka Gusti Allah sebab sia nangieun aing langit nangieun aing bumi nangieun gunung nangieun aing laut nangieun aing wabeh hutan nangieun aing perintah ka aing janu aing sia lagi kapan aing ngan sia ku aing dibere pemikiran ya loba kabutuh perintah ka aing ngan cara mentana ulah jadi preman tadarru'u wa khufyah DPDP ai menta mah wa khufyatan jeung nyamar suarana urang ge sasamaran ka Gusti Allah nu mantap loba zaman Kangjeng Nabi Sulaiman kiai-kiai ngadoa lantaran eueuh cai teu diijabah belah ditu ulama ngadoa teu diijabah berikut Kangjeng Nabi Sulaiman teu diijabah aya naon Gusti nu sejen mah lantaran tararite ngadoa nu sejen gitu kene ai kaula lantaran berikut maneh nu milu aya jelema nu tarang zakat mamala tapi balik maneh ke hamba aing aya
anu keur ngadoa balik ka Kanjeng Nabi Sulaiman balik Kanjeng Nabi Sulaiman kadenge ku Kanjeng Nabi Sulaiman ya hamba pannya nama ngadenge hewan keur kieu bengel leungis bang dia sireum jo sireum ieu keur ngadoa insyaallah cek Kanjeng Nabi Sulaiman sireum kenapa kula ngadoa ka Gusti ya supaya turun hujan. Coba ngadoa kakarak ngangkat leungeun doang. Kakarak Allahu ru'uh geus ngumpul kabeh. Sakangina surang pohara pati sireum. Pari sireum. Kakarak ya Allahumma. Ngadoa deui gelalaunan di jero hate. Sakangina sebenarnya umbat itu ngadana. Isin ka Gusti mah teu kudu umbat-umbat nyaho. Cak sireum di jero hatena abdi onaman Gusti teu butuh cai abdi onaman Gusti makhluk nu hina abdi onaman Gusti lah sapira abdi tapi Gusti ngadamel hamba-hamba Gusti nu marulia nu ngabutuhkeun cai abdi mah ngadoa ge sanes kanggo abdi kanggo hamba Gusti nu rek wudu nu rek mandi nu rek ibadah ka Gusti nyangakeun sadaya-daya ka Gusti kabutuhanana di jero hate bruk teu hujan Kanjeng Sulaiman gede ele aing ku sia sireun Masya Allah tuh eta kudu di jero hate gadoana ente Allahumma kikieuan komo urang ngadoa dinu sugih abeh meureun urang pajar abuya panjang ngadoana ge jamual leungit ka kiaian sanajan pendek ke ngadoana ieu mah masyarakat geus kieu ngadoa pajar rek pendek panjang teuing kahandap leungit sampai pegel kahandap kadengena bangun deuk ngeusan naik deui ka luhur masyarakat amin amin bangun deuk ngeusan brek panjang keneh bae nya nyileuk ka babaturana kiceup silih kiceupan turun deui kahandap datang kaki benges amin ya ditatarina amin datang amin datang ke usul edan ngobrol panjang teuingnya itu ngobrol atuh lain ngaminan panjang teuing ka dituna teh kiai ku bloon teuing teh si kiai dititana ge tadarru'a wa khufyah komo jeung masyarakat loba mah atuh kabutuhna bae naon ieu teh keur ngariung butuhna teh butuh naon dia butuh pangampura atuh geus ulah loba-loba disesuaikeun jeung kabutuh Kanjeng Nabi ge pusatna tilok hayuh bae ngadoa asa buala rupa janteu ieu butuh naon butuh cai Allahumma isqinal ghaisa ya Allah ya mughis ieu butuh naon ieu teh butuh teh kitu supaya maju usaha didoakan ku Kanjeng Nabi supaya sugih ya ghaniyu agnihu ya Allah jadi sakadar kebutuhan ngadoa ieu mah diborong kabeh hizib dibaca hizib dasor sakumaha deuk perang hizib ripai dibaca deh bau budak sakumaha jagoan lamun aya kiai nu kos kitu rante prakusia dirante beneran kunaon dirante tah ku Ki Uci aja nanya datang we ka aing salah naon kula kiai kunaon dirantai ku masyarakat doa panjang teuing sialah ulah panjang-panjang aduh ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah Abu Musa al-Asy'ari anu makamna teh di Yordan ketika orang datang ka wadi nu cai mancer pernah ditincak ku Kanjeng Nabi Musa lewat orang dekati ka ditu belah kiri aya gunung naik ka luhur etalah makomna Masya Allah jadi sahabat ka mancanagara nu ka Suriah nu ka Iran nu ka Irak nuka Mesir, nuka Yordan ternyata di Yordania ribuan sahabat di antara ya Abu Musa al-Asy'ari kula nanya
itu jalan kemana iya ceknya jalan ke Bakom Musa luhur kagun bisa mobil etik bisa mobil bus ya Allah teta di tempat Kanjeng Nabi Musa mawa pemajikan anak kemudian dahaga diketik saya datang ke ayeuna herang bae jeung teu nyaho ti mana haju kitu amis caina kemudian tebeak-beak datang ke ayeuna waduh urang mandi di terus berangkat tuh ke arah ka ditu anu zaman Kanjeng Nabi Musa dina Al-Qur'an aya ke laut merah ka ditu nah memeh datang kiri aya makam naik ke luhur ieu lah Abu Musa Al-Asy'ari nu pernah kumaha ketika perang jeung Kanjeng Nabi beserta para sahabat begitu perang naik kuda nyerang ternyata begitu nyerang aya wadi jurang jero kumaha Abu Musa Allahu Akbar maksudnya stop Allahu Akbar Kanjeng Nabi ditepak ya Abu Musa irba'u anfusakum ay irfaku sing dede sing nyaah ka awak maneh antum la tad'una rabbakum as-samma wala gaiban marane henteu ngagero ka pangeran maneh nu torek anu gaib henteu wa huwa ma'akum pangeran bareng jeung anjeun bari manehanana samian basira ngadengekeun jeung neuleukeun ka urang hadiran tur hadir ulah sok dari riweuh mah Abu Musa gandeng amat tenang bae sih ngadoa ka Gusti Allah mah lalaunan mun sorangan teu kudu dikedalkeun cukup di hate mun duaan asal kadenge ku dua mun tiluan asal kadenge ku tiluan mun sapuluhan asal kadenge ku sapuluhan lamalah lamun geus para maklum mah doana nu dibaca teu kudu kadenge ku sapuluhan ku 20-an ge da geus maklum kecuali lamun teu maklum cara Kanjeng Nabi nu mantak sahabat ngariwayatkeun Kanjeng asar doa ieu Kanjeng zuhur doa ieu Kanjeng maghrib pernah ngadoa ieu Kanjeng teh di anu pernah ngadoa ieu berarti Kanjeng Nabi kadenge ku sahabat ngadoana nu mantap diriwayatkeun ku ieu Kanjeng pernah ngadoa ieu tah ieu dirinya Kanjeng berarti kadenge mantap ditalar katalar ku sahabat nah ieu mah urang unggal ngariung jeung kiai eta teh kadenge naon sih eta Fatihah Allahumma sholli wa sallim amin 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 nyungkun eta mah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah geus doa tereng geus cek nanti tah eta teh kan teu puguh nu di ngadoana nya naon kumaha lamun nya di jero hatena ge mudah-mudahan nu dijijirabi ku galedek kurang amin ayo coba ada kurang amin we galedek sing geleger tah bae kuduan kudu gadege ukuran eta bae ieu mah ngariung liman sampai kertoa di luhur Allahumma salamatan alaina Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah bos aku mana ka Makkah ya dek umrah meureun wa na'udzubika min sakhatika wan nar ieu ngadoa bo salah tante teh jelema keur naon sih teh di masjid orang ngariung ul masa ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika bener mah bener teh doa tapi lain pakna kalau seorang ngadoa anu biasa Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman bener mah bener kan ngan eta kan paranti subuh berarti tadi nyana meureun subuh tah teu macak wari kobo ye saparantina atau kos takbir bae bagus tapi dibaca wari teu bagus Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd atuh kan bagus mantak naon dibaca terus-terusan Kanjeng Nabi jatuh instruksikeun tah mah paranti lebaran tah Allahu akbar hudang ahli kubur euy lebaran euy bar cek ahli kubur coba kuaring urang dibaca eta Allahu akbar bareng Allahu akbar yo ahli kubur lebaran euy
barang jante woi nipu ya kurang ririwaan penipu ya ayo paranti dah doa ge paranti umroh paranti haji paranti sa'i jadi diterop-teropkeun teu naon sih dibaca ku urang nguari ge eta mah masalah tah doa nu eta mah paranti sa'i mah toap masalah ngan aya saparanti coba lamun doa pelet dibaca bari ngariung Allahumma layyan qalba sarwiti binta sarboa kama layyantal hadida li Daud alaihissalam cak nu boga imah kiamat sih ngadoa salain deui asal ada lain deui padahal kan bagus maknana mah bagus Gusti muga ngaleuleuskeun ka hate sarwiti binti sarboa sakumaha ngaleuleuskeun beusi ka Kangjeng Nabi Kangjeng Daud alaihissalam wa kamalayan ta Daud sakumaha Gusti ngaleuleuskeun beusi ka Kangjeng Nabi Daud lain ya Allah qalba sarwiti ilayya ngaleuleuskeun Gusti hate sarwiti ka abdi wa habibni Allah habibni Allah habibni Allah cek boga iman lain deui asana ieu ieu doa tilok dipake ku kiai nu sejen asana ieu teu nerop ta doa tak jadi kumaha ge jadi tetep bae kudu make doa nu biasa ulah panjang-panjang ieu mah doa perang dibaca kaf ya ain shad ha mim ain sin qaf bari kikituan doa perang atuh teu beres da bener kos kiai mun aya kiai kos kitu sekolah mending gantung bae lah teu nerop da kiai teh aduh misalna orang nyalateun aju doana aya praktek doa jang urang Allahumma ya ghaniyu ya hamidu ya muhidu agnini ya Allah agnini ya ieu keur maot imait dihareup agnini ya Allah agnini bihalalikan haramika wa bi ma'atika masyatika ya Allah agnini ya cak mait teh kieu amat sih kadenge da lain jang aing mah jangnya mah awas ya ku aing penting ku aing didatangan sia atuh parati lain parati aing da baca lain dia kuduna mah pan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa abdil hudaran khairan min dari wa zawjan khairan min zawji wa betul kan geuna waktu ababas samaili ruhi wa jafil adu anjami walakin hulamna wala hujata yaumil qiyamah Allahumma in kana musdan lain-lain sebagainya eta doa jang aing bener ieu mah lain Allahumma ya ghaniyu ya hamidu ya mu'idu agnini bihalalika an haramika bi matbu caknya nama pajumah beureuh agnini ya teu beres ye nya menta sugih ye kajen kumaha ge teu beres kan tah ulah kos kitu mait ge boga rarasaan nya teu pas doa di samping kudu pas naon nu dibutuhkeun ku urang hiji penta ka pangeran menta naon hatal milah cek Kangjeng Nabi penta ka aing sehingga maneh teu boga uyah penta ka aing aju ke datangna ku mamanya uyah sosorodotan moal engke melalui tama urusan aing cek Allah maneh menta urusan akhirat menta urusan dunia urusan inu mendahareun pake danan gitu ngaranna imah kendaraan ka aing hatal milah sehingga uyah menta ka aing ngan datangna lain berarti orang menta uyah-uyah nu datang sorot-sorot buah datang teh uyah teh waduh deres pun dihandap pun di luhur blek katimpa uyah paeh sia kajen hukum kitu kene urang minta duit ka Gusti Allah jang kebutuhan urang moal datang duit nah atuh datang duit teh mah nyegik teh ngaranna ngabedul teh mah budak moal ke aya hamba-hamba Allah lamun urang di lembur mah nu sugih nu boga ke ku Allah ditoel dot berangkat maneh ka ditu bere cak Allah teu kudu bahasa kos kitu nyana loyog sorangan ih jaheuh ye aing butuh 500.000 jaaya ti anu cukup ya 500.000 iyalah kakawasan Allah mun urang dileuweung eueuh ieu zaman nu sama eueuh engke aya binata jin dirupakeun manusia mawa ka urang atawa hewan
lo baja sehewanu Istiqomah ora emang mauken roti gitu keneh monyet gitu keneh naon dan lain sebagainya maha kawasa Allah ndek dibere mah ku Allah babari bae tinggal mentana doang make syarat tadarru'u wa khufiyah hiji DPDP ka Gusti Allah ngarasa lemah jeung ngarasa hina kahinaan urang dina ngusulkeun kabutuh ka Gusti Allah teh coba dinolkeun seakan-akan eueuh kamulyaan eueuh kahebatan di diri urang mun dibanding-bandingkeun diri urang jeung tai kotok ge masih mulyaan tai kotok Gusti tai kotok mah bisa dijual pakai surubuk mun cara dijual teh mah dibikeun ka batur tai kebo tai kotok aya mangpaat abdi mah nanaonan Gusti tapi Gusti abdi teh boga kabutuh hiji eta nomor kadua na praktekeun coba khufyah teh ieu lalaunan bae mun urang ngadoa sorangan manggeus teh kudu make suara-suara hate bae ka Gusti Allah jang soranganeun mah kos kitu khufyah duaan yai geus maklum mah pamentana akur geus teu kudu gandeng-gandeng sapuluhan yai akur pamentana mah geus tinggal ngaminan baja eta nu dibacana geus teu kudu gandeng-gandeng kecuali teu nyaho jamaah naon nu dibacana karak baca toh khufyah ya inna rabbahu ketika Kangjeng Nabi Zakaria ngadoa ka Gusti Allah khufyah lalaunan para aulia Allah mah tilok gandeng-gandeng ngadoa sorangan teh kurucut cai mata insyaallah ngarasa loba dosa Gusti andai kata meureunan ku Gusti dibere ieu mah kadedeh Gusti we teh layak sabenerna mah kudu dibere mah atuh deuk pelebah mana dipake kadedeh ku Gusti ja abdi mah atuh hamba Gusti ge encan jadi hamba nu sejati tapi Gusti jauh deui pamuntayang iwal tika Gusti abdi mah Kangjeng Rasul mah manusia nu sejati para aulia Allah mah manusia anu mahfuz sejati keneh Gusti di makomna para ulama mah sejati aya abdi mah kapan ustad lain kiai lain sakieu ayana tapi kabutuh abdi loba Gusti abdi teh moal menta kasasa iwal tika Gusti kurucut cai mata urang mah pancan orang cai mataan can orang encan orang aya gede lebaran can kabeli sapatu ceri bloon aki-aki deh heuh mun kitu budak ngora can kabeli sapatu can kabeli lepis ceri rada deres ieu aki-aki cak pemajikan apa? Kenapa nangis? Belum kebeli sepatu. Emang mau kemana? Mau ke Ragunan cakana. Emang ada apa? Ada teman saya monyet di sono. Iya, nuntut Kangjeng Nabi ngadoa Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa amalin la yurfa'u wa ainin la tadma'u. Abdi ngalindung ka Gusti tina mata nu teu daek ngurucut cai mata tuh Kangjeng Nabi mah ceurik ngaleungis dituruykeunlah ku para sahabat mun ngadoa ceurik nangis kitu kede para wali-wali Allah